Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Fauzan Syarif tim 43 bade ngadongeng nu judulna Si Kabayan Ngalatutut. Cek ninina kabayan ulah hees. Berang teuing eueuh pisan gawe sia mah. Ngalatutut atuh dari nyatu mah kudu jeung lauk. Cek si kabayan, ka mana ngalana? Cek ninina, ka ditu ka sawaranca nu loba mah sok di sawah nu meunang ngagaru geura. Leo si kabayan lempang ka sawah nu meunang ngagaru. Di dinya katembong tututna loba. Lantaran caina herang. Jadi katembong kabeh tututna pating goletak tapi barang diteges-teges ku si kabayan katembong kalangkang langit dina cai. Manehna ngarasa leuwang neuleuh sawah sakitu jerona, padahal mah teu aya sajengkal acan siga jero soteh kalangkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna. Ambu ieu sawah jero kabina-bina caina. Kumaha dialana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu beunang aing era teuing ku nini, tapi eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek dilegetan bae ku aing. Geus kitu mah si kabayan leos ngalaleget. Barang geus menang dibelitkeun kana nyere. Dijejerkeun ku awi panjang sabab pikirna dek ti kajauhan bae ngala tututna moal di deket-deket sieun ti kecebur. Si kabayan ngadekul. Ngalegetan tutut meh sapoe jeput, tapi tak aya bebenanganana ngan ukur hiji dua bae. Kitu oge lain benang ku leget, benang soteh lantaran ku kabeneran bae. Tutut keur calangap talapokna katapelan ku leget tuluy nyakop jadi benang. Lamun teu kitu mah luput moal bebenang sepisan sabab ari di jero cai mah eta leget teh teu daekan napel. Komo deui tutut mah da aya leuleuran di imah ku ninina di dagoan. Geus ngalah salam, sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran ambleung bae, tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngalegetan tutut. Cek ninina, "Na kabayan ngalatutut dilegetan." Cek si kabayan, "Kumaha da sieun ti kecebur?" "Deuleuh tuh sakitu jerona nepi ka tembong langit." Ninina keheulan. Si kabayan disuntrungkeun brus anjrup ka sawah. Cek si kabayan, "Heueuh el deueut." Nuhun.